Biar saya suntik dulu ya, Pak. Iya kumaha ya pona tanya ho. Bagus kayak balon di kombang saya. Kudu betulin dari ini sih. Ya. Saya ambil pasien saya ini. Dokter, ayo. nggak mau. Astagfirullahaladzim. Berarti teh nunggu. Aduh, daing teh boga budak, beli urang nempo, aduh, ini geus teu kuat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Bah, kurang, Bah. Aduh, teh gitu, aduh, Kurang, Bah. Asli lain kabarana wae dewek teh geus 2 poe boga darah yuk. Bisa waktu ayeuna atuh kamari gawe. Aya bate gering naon, Bah? Oh, dek teh euy, dak. Asalna macul. Heeh. Tah keur macul jongjon dek teh euy. Ieu ngajepret palangkakan. Heeh. Ai ceuk dokter teh dewek teh diponis burut. Alah sih. Lah, cini ngapa? Wajis. Tapi halus badak gitu, Bah. Oh, halus ieu cek si laing. Komo itu batu main nu ditabung baranku minyak kletik. Alah, Pan dewek teh jadi amek. nyari teh teh. Oh, cenah minyak kletik didoles-doles make bulu hayam. Getek atuh. Oh, cenah teh tulis titah moyan. Kacek nu pituduhna teh cenah insyaallah herang. Kan lieur ku kitu nama. Atuh kumaha atuh rek diobaran bae teh? Henteu, ieu teh kieu dewek teh euy aya kahayang. Kayak naon teh, Bah? Dewek teh euy, nah teh gering teh dewek teh kos nu nyiram. Nah, terus Hayang tai kotok menang nyangrai. Aduh. Gimana atuh sok aneh-aneh wae kahayang teh tuh, Bah. Da dek teh euy meureun gering teh meureun kos nu nyiram dek teh ting panungtungan dek teh meureun teh pahe. Ah, tong ka mana wae ngomong teh yo mah. Da euy da meureun teh panungtungan teh pahe. Ih, ai pae mah tuh. Nah, bet bisa kana lompat kana yang ti kotok. Heuting dek teh 2 poe eta dek ku inu si lain teh titah teh dek hayang jeung ti kotok keukeuh. Ai, kotak mah garing yang basuh. Lu apa cek nang nyangrai meureun nu garing. Oh, aku nang ka tetangga tuh. Kieu we Bah, emang hayang-hayang ting mah. Ke ai jeung sasan neangan kotok. Ke lamun geus meunang dibawa ka dieu ku Abah. Eta mah kitu eta mah tergantung si laing, sila laing. Hmm. Da sila laing anak dewek, seling anak dewek. Tah dewek teh meureun heuy teh hayang ubah. Timpang mawakeun we gitu. Di kotok tong loba teuing nya. Lain ti kotok, aing teh ka bawa ka mana we? Ka dokter mana we? Eta mah gampang lah. Bisa Gampang. urang bari jeung neangan duitna gitu. Kan dewek sekali deui. Titip dewek besi pae. Ulah dikubur di dieu. Terus kumaha? Hayang dibawa ka lembur dewek ka ditu. Cenah teh yang dipalidkeun. Aci bodas pokona lembur dewek teh. Siap. Da meureun si laing teh anak panggedena nya. Da meureun si laing teh heuh. Kan meureunan kieu we bejaan lanceuk si laing. Di Ciamis, si Lurah. Keun we meureun biaya mah kumaha eta? Nah, atuh kitu mah kayak wae di pikirannya di tangan lah. Tah masuk kayak abah mah istirahat heula we. Tong loba pikiran, Bah. Sok. Tapi doan adek nang cikotok. Oh, sok. Sok, abah mah istirahat we nya. Coba nya. Assalamualaikum. Salam. San, kumaha tuh si abah teh kadang yang di kotok. Oh, inget tuh. Bere wae gitu. Heru lah, dah buka kolot nang jijina ngasih kolot deh. Oh iya. Terus kemana we neangan di kotokna itu? Nangan ka tetangga lah. Nu boga hayamnya. Ka dieu Bah. Jauh Yuk. gitu mah. Anya. Ya. Sebenarnya si ada loba di kotokna. Ayo Bang. San, gebakeun hayam San. Ayo keluar. San, jangan pisin. Kakak, orang jangan pisin lah.
Habisnya aku daun. Ya cik. Jauh. Aduh. Ayo, ngomong. Ayo sini ada yang boga na. Ayo. Lumayan san. Bisa aya ti kotok lah ke si Abah ya mah. Sugan we bisa cager atuh geus kada ti kotok mah beuleunya. Tapi kumaha kan kieu wae gitu bikinnya. Kan tadi cek coba yang goreng. Sangrai. Tapi ribet mesti kieu we, bikeun we cenah diuapkeun langsung. Ayo cok. Coba. Asalna kan, asal. Itu orang bikin ke siapa? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, rada mendingan. Masih mah. Asiling mau naon eta? Teh kotok pesanan Abah teh. Menang. Menang. Kumaha Daek langsung diuapankeun wae. Entong acing enggak sadar habis laing pandai kegering. Tuh bakal aman wayang. Pandai etana para rait. Si laing lamun bener-bener nya ka kolot sok asadna ku si laing. Sakitu ku si Hasan. Sok asaan ra. Abah wae tuh. Ih, sok asaan heula. Turun. Dewek bisi kaburu pae, kahayang dewek laksanakeun. Jadi turun kolot kegering. Dewek, Turun dewek. aing kudu ngadanu kieu. Dewek mending pae. Ya. Yes. Demi Abah ya mah nya. Pahit, Bah. Tuh, Ya kumaha dapat duakeun wae? cek si laing itu kan cager pahit, komo dewek ku gering beureun leuwih pahit. Atuh terus ya kumaha? Piceun we ka ditu. Ya kumaha ya? Sugan we kitu ge jadi syarat dewek jadi cager burut. Aing si Abah ya wae. Ibu kudu diubaran sih gana mah Geus ka mana wae ngacapuk bawa ka rumah sakit wae. Awal lah. Iya we, Pak. Kumaha mun ku ai jeung ku Sasan dibawa ke rumah sakit. Diubaran mah cager. Ku masih laing we dewek mah. Atuh kitu mah. Aya enak ka jeung Sasan keluar heula. Ngagoran heula ambulan. Ke Abah dibawa ka Tong ambulan. kana ambulan atuh kana mobil halus. Mobil alus nu geuring nu bagaya. Ieu aing ge nu gratis ambulan tebak duit. Dewek mending pae dewek hayang kana mobil halus. Iya we. Kumaha amun kada mobil odong-odong erek. Erek Anu bisa aya sanaan ini erek. Aduh urang mau ke odong-odong. Dan yang itu ya, anjing Sasan kayak itu lah. yang mobil lah. Mobil anu bisa telolet gitu. Siapa tuh? Ya banyak. Assalamualaikum. Salam. Ini saya sakit apa dok ini? Cuman panas dingin akibat kurang minum itu kan dalam tenggorokan. Oh iya. Ini ada resep dari saya. Mm-mm. Nanti beli tebus di depan ada apotek. Ya. Itu kan ada tulisannya di sana 3 kali sehari. Iya. Ya. Oh Nah, iya. langsung. Siap. Mungkin perubahan cuaca juga mobilnya dok Ya, ya. ini dari hawa, Oh hawa. Ya. dari panas. Kalau Adam nggak ada. Enggak. Silakan aja ke sana ya. Udah. Makasih ya dok ya. Ya, sama-sama hati-hati jalan ya. Makasih ya dadah. Simburu cara lagi berhenti. Berkaca itu itu. Kuat itu. Boga penyakit we aing teh. Dokter nah eueuh. Pake ku aing. Lagi mah. Misi dok. Oh, ya. Kenapa itu? Ini dok. Bapak saya burut. Burut. Hah? Langsung aja ke situ. Nanti saya periksa. Oh siap. Hah? Suruh tidur aja. Heeh, Oh siap. tidur aja. Ayo bah. Tidur aja dibaringkeun. Kemana dokter teh menilila karunya ke si Abah. Oh, canda tengah. Permisi. Oh itu. Ya dok. Iya, Oh, Dok. Silakan ditunggu di luar. Oh, Saya nggak mau periksa boleh. dulu. Oh gitu. Oh, nggak bisa ditunggu. Oh ya udah tuh. Ya, saya tunggu dulu. Banyak, kade bah. Sakit apa, Pak? Burut. Innalillahi. Burut. Oh, udah berapa lama, Pak? 1 bulan. 1 bulan. Mana yang sakitnya? Biar saya lihat dulu ya, Pak. Anjing, badak nyum. Aduh, saya dok sakit. Oh, sakit. Coba balik badan. Dibalik. Pelan-pelan aja, Pak, pelan-pelan.
Biar saya suntik dulu ya Pak. Agak mendingan Pak. Dokter goblok. Satu lagi ya Pak, pemeriksaannya biar cepat sembuh. Ini Ah, itu buat apaan dokter? biar cepat sembuh. Pegangin ininya ke yang burutnya. Nah, siap ya Pak, tahan ya. Ah, 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 ah. Nah, udah Pak, udah besar. Nanti tunggu Bapak pulang dulu. Udah pulang dulu kan ini nanti juga sembuh. Biar ini tahan aja 5 menit. Nanti pulang aja lah. Ditahan 5 menit. Olahraga langsung. 3 hari sembuh lah. Ya. Sekarang pulang aja Bapak. Kan yuk. Atas Pak. Nah, yang jadi Udah. kio. Nah, Dok, ini kenapa jadi gini, Dok? dikompak dulu kan. Dikompak. Supaya Baru. iya nanti di apotek itunya obat-obatnya salap nanti dikasih salap. Tapi nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Beneran? 3 hari sembuh. Kenapa dia, Pak? Oh, Ya. jadi kio. Istirahat dulu lah di rumah. 3 hari sembuh ini pasti. Oh, ya udah. Iya, ya. Makasih ya, Dok ya. Ya, yuk. Ayo dok. Dia ukur kaca bit. Alhamdulillah hampang euy ah. Kemana baju? Tadi dia rasa digantungkeun. Kemana nya? Mana saha? Eta pakaian dipakainya di paling tidinya. Dokter gadungan. Iya, baju urang. Eta dicokot di dieu. Baik teh digantungkeun di dieu. Baju urang ya. Saha didinya? Wani-wani. Aduh, ya kumaha Jang kalau begini jadi kio, Jang. Nah, tadi ku dokter kumaha? Di kompak. Oh. Atuh. Aduh. Penyakit si urang baik deh kan dokter? Ayo. Ini pakaian buka kamu nyolong. Ini mah punya saya. Tadi digantungkeun Oh, di nggak sini. bisa. Punya saya. Buka. Isi. Buka. Dok, Aduh. iya kumaha dok? Bagus kan? Bagus kumaha ieu? Kayak balon. Kayak balon. Naon eta? Umut. Iya di obaran ku dokter iya. Bagus, kayak balon itu. Sebelah sini. Sok. Arah katingal sok. Iya, di obaran dia ku dokter. Itu kayak balon. Saya dokternya mah. Dokternya yang mana ini teh? Pakaian saya dicolong di Di kumaha ieu pona tanya Itu ho. bagus kayak balon di kombang Kudu- saya. kudu betulin dah. Oh, nggak bisa. Isi. Ya, mau ambil pasien saya ini. Dokter, Ayo. nggak mau. Si Sungguh. Astagfirullahaladzim. Iya, Berarti iya. teh nunggu. Oke,